teuingnya. Kalau babayareun jika jauhnya samping tadi lah. Baru sih. Alah. Bingung. Mikiran hutang. Mikiran sapopoe. Kamana atunya? Cik. Datang ya hadiah milik nu gede, segede karung. Piraku aing nyenang maneh bari jeung halangan kawas nu rada gelo. Ciga nu beunang orak, ciga nu teu waras. Tapi ketang heueuh bari ngubaran diri Tetep moal burung di pisono hate kuring moal benang di bobodo. Goblok sia, eta sia, aing naon sia eta gede teuing. Aduh, goblok ka aing eta kuat kemodolan. Astagfirullahaladzim. Aing teh keur mah hirup kieu. Nyetanya teu kapang pisan. Gusti, aing kuat ke dipodolan ku naon, teh cak-cak kuat gede teuing muning. Aduh. Aing ieu kumahanya ngalamun teh kasahnya. Kasih oneng gitu aing cobaan sugaeun manehna boga duit ya sugan bisa nulungan aing piraku aing sok nulungan manehna nyaga aing kudu mere nulungan ka manehna ku beasa siki paduli teuing nu penting mah aing rek minta tulung kasih oneng goblok teh samping deh nih tidak kejelep pisannya kos otak aing we ada kasih oneng aing mah sugan aya. Bakal aya moalnya kitu si onengna aing teh eta. Harus jauh-jauh aing teh mah si oneng. Kenapa Busri antosanana? Kan mereka bumi Bu Oneng gitu, tapi alamatnya paling mananya? Saur nama di sekitaran ieu. Kala orang tinggal heula. Kampung Amor, RT 2 RW 5 tuh. Kali dieu kan orang tinggal pelarian yuk. Bu, ciga nama ieu Kampung Amor teh. Kabi orang taruh. Bu. Sok ngageroanya bete ka aing teh. Sabodo. Ce. Punten bari tumaros. Mangga, kama. Aya naon aing? Muncul paninaros. Sanes kakak lempeng we. Mata kerusuh ieu weh, ya teh. Kieu ce. Bari tumaros aya bumi Bu Oneng paling mananya? Oh, Bu Oneng. Kayaknya tah regepkeun ku nengnya. Tah ti teh lurus, belok kiri, belok kanan, terus tanyakan, aya pudunan, aya jurang we di dinya. Hah? Cing laras ya masih anterang teh. Muhun, jurang teh caket bomina Ibu Oneng. Tah kitu. Aing teh rusuh we eta aing saluar ka dinya. Hayu atuh Hayu sekarang. Let's go. Neangan si Emong kamana ditungguan tejol diteangan kamana tempo dipika butuh teh hese biasana ge ngaliwat ke belah dieu aing teh keur butuh duit kamana eta jelemanya teangan heula kitu sugan we kapangi. Kamana ieu teh si Emoknya janji jam 8, jam 10 can datang wae. Lieur. Tuh, Neng, tuh, ini soalnya tuh. Ayo balik ayo. Buru. Hadir. Kan Emong nih gede pesannya. Benten. Assalamualaikum. Ngejrok aing heula sia teh. Benten. Waalaikumsalam. Tibangnya. Mangga kalbat. Ya punten cenanya. Mangga.
Mangga ali calik cek mangga calik. Gini Bu, Kela, ya aing heula tong belasan nyawanan wae setan ni. Kela aing jukul beneran. Alah, semua ganjel naon itu nya. Aduh, aing serba salah dieu cik aing tulungan atuh sia teh. Nilai riweuh pisannya ing. Heuh, sia nu ganjel apa aing mah. Iya nu ganjel. Sok cek aya naon? Kieu, cek. Biasa aya priyogi. Ah, mana emang ujungna nginjem duit. Kok tahu sih? Bener, cek. Urang teh bayareun. Atuh kameran cek iya kan aya bangna. Oh, laras Neng. nuhun. Kumaha tah? Nya jantan kempelan teh engke di mulainya kah jam 12 wae Ibu. Oh, gitunya. Terus? Nya pami tia sama anu sanesna arejakan deui. Oh, mau ngangkat urang ajakannya. Ke sakedapnya abdi bade miladan lah sanesna. Teu mudah-mudahan ayanya mage priyogi mohonnya. Neng teh ulah galak-galaknya, kedak balager ka emat teh. Cus. Aneh, mana rek dulu ka urang moal. Juga sorangan. Heuh, kayaknya aing kaluar heula. Aduh, ya tehnya dari jang poe Salasa. Yang bayarin arisan, can boga duit di jang suk jang mayar. Yang budak cirik jang naon kumaha ieu. Ngake tuh. Usaha we. Cek. Saha? Cek. Saha? Abi cek. Bae ka jero, Sok ka jero we lah. Alah, aya naon, Cek? Kunaon dirinya? Ulang-ulang ciga nu loba pikiran. Nyeta lieur nangan duit jang isuk ieu teh. Oh, cek. Ayo, gampang. Teu ki atunya mereuman racai nya. Sok tong lila. Buru. Sok. Biuk. Naon ece keur loba duit nginjem atuh jang bayareun isuk. Sarua, urang ge lieur loba bayareun. Heueuh nahan atuh ieu lieur mah omong nyebut gablek duit tapi nyebut ena lieur kumaha ieu teh. Ngubaran dinya mah panas di dinya. Supaya daek nginjem jeung urang bareng. Ah, atuh tong ngomong sarua teh gablek mah. Cek, di imah si oneng kerkumpulan, ayo pinjemkeun duit. Ayo urang nginjem, sugan dibere. Hah, Bang Emong? Ayo atuh bisa keburu ger. Urang mau kabagean. Hayu atuh kabeneran mumpung keur butuh duit. Ayo, bareng yuk. Elang jeruk tiu aing ini masih orang tanya. Cuk, mana si asup teh heula? Assalamualaikum. Mang, tong mana lah, Mang? Kunaon ai mana? Juk ceurik. Aduh. Kunaon? Aduh, hampura teu katingali. Mata sia disimpen di mana? Di dia ya. Aduh, ya kunaon asrareuwas. Kunaon ieu? Aduh teh aya naon carek kurareuwas? Aya naon ieu mun rareuwas? Cokot aing ditincar. Anak cokot rareuwas. Dasar ngahariwangkeun. Hayo cek, hayo, bareng ka jero, buru ka jero. Aya naon? Kerkumpulan. Kumaha Bu ieu teh atos kempal sadayana? Kayak ieu bade naroskeun leres kitu ieu teh kumpulan Bang Emong. Muhun. Wah, neng kaleresan ibu teh butuh pisan. Aduh. Sarua butuh keur budak sakola. Habis nginambut we jangan warung kecil-kecilan ah.
Bu, janten kanggo persyaratan KTP kakak. Oh, terus. KTP. Dangukeun heula atuh ieu Bang lagi can beres nyarios. Kumaha aing we sama aing nanyakeun. Ai nimbrungnya ceuk. Jadi orang mulai ibu-ibunya saat acana orang langsung ke perjanjian nasabah heula. Oh. Janji nasabah. Janji nasabah. 1. 1. Saya berjanji Saya berjanji bayar tepat waktu. bayar tepat waktu. 2. 2. Apabila tidak Apabila tidak bisa melunasi angsuran Bank Emo angsuran Bank Emo naon wae anu aya di imah naon wae anu aya di imah contohna kulkas TV aduh TV. bakalan dicokot. Hah? kade wae kumaha lamun anu teu boga parabot di imah kade wae saki anu dibawa Mungguan. Maka saya ada sia kaset. Aduh, maka ieu gawe aya bae bae eta wes macapit ki bae Tah atos Bu nya aya naon persyaratan kantun sakitu nitip we kanggo angsuranna nya Bu. ya siap insyaallah ayo teh kitu mah meun beres beres meureun atuh beres mah di macan beres. yuk neng di kantungnya amun ayo ceneng Mangga. Kade. Kantun ah. Kade ceuk. Heuh. Maksud Dia mana sia moal aing. ieu buka imah di dieu.